Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang deui di channel Berkah Segara. Mangga satos carios kamari pedang wasiat urang lajengkeun ku carios tangkorak hideung atanapi jawara ti kuburan. Wilujeng ngabandungan tug dugikeun karengsena. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna ulah asal upload we. Ke sugri para wargi kiwari Mang Dedi baris maluruh bagian anu ke-27 dina jajar carita Jawara ti Kuburan karangan Kiliksa. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina hancan katundah bagian anu ke-26 Padaran Mang Dedi kebegatuan dina mangsa alam berang masih mulibek di kuburan heubeul telunya khususna kaki saron anu harita keur narekahan jang banara sadengkeun nyatana Nyi Maria harita teh geus ninggalkeun eta patempatan sarengsena ramana anu katelah si burak siluman maehan maneh teh atunya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paos nama mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Mangsa alam khususna mata poe harita geus condong ngulon atawa dengdek ngulon breh di kuburan heubeul aya jalma anu uyak-uyak sesoranganan horeng si mana horeng kisaron keur narekahan kaayaan jang banara anu bantut dina mangsana dibere ilmu ku kisaron. Kekera begokene aing macak naon hudangkeun heula we jang banara teh jajang cuma ripuh-ripuh teuing meureun Cek kisaron harita bariga pikilang lingin jang banara dicekal terus dirasakeun jalan getihna sanggeus kitu gapli kana dada jang banara tetelah kerasa kiketegan di rongkah atuh po kisaron ngomong deui sorangan. yakin pisan ya begake kekuatan nahan getih anu ngagolak alatan campur jeung tenaga batin aing anu can campurna. Jeung teuingeun burak siluman maneh teh geus nilakakeun ka jang banara nu teu tuah lan teu dosa tapi cik urang sadarkeun heula sugan jeung sugan teu bodas teuing. Cek kisaron berjeng terus nyasar dada jang banara laun manggih urat anu teu bener terus dipencet talaunan sanggeus kitu terus ngarampaan tunggong jang banara melatungtun maunggal tempat disasar nu sakira penting mah disasar berjeng diomean anu salahna dilakulila kulisik jang banara usik nyah beunta aret ka kisaron anu keur melong atuh trep dua panon bantrok nyeh banara silih tapi dasa kerasa panas ku hate kisaron mah manehna ngerasa nganes nempo kaayaan jang banara nu kacida pisan ripuhna teh si tangkorak hideung alias kisaron anu kawentar jahat jeung barangasan teh harita mah hatena asa disisit ku hini selir ibarat hiji indung nu tinggal maot ku anakna sanggeus ada laler perasaan hatena pok kisaron ngomong kitu ge lalaunan. Yang banara ya kesalahan ke emang nu nyieun sok sanajan teu dihaja tapi tadi dikantegan ku jelema burung tapi hati emang tetep perih lamun hidup geus cager emang daek jadi bujang jang banara satutup umur pikeun nebus kasahan emang poe ieu
Cek Kisaron bari jeung neuteub seukeut kana beungeut Jang Banara. Hate leutik nama Kisaron ngarakacak, tapi ucapanana mah bangun anu hayang ngahibur kana Banara. Sangkan teu ngarasa leutik hate, tapi malah sabalikna. Banara jadi penasaran pok nanya ka Kisaron meh-mehan teu kadenge. Paman, nabet nyarios kitu nah abdi teh teu aya harepan ngana cager deui paman. Cek Banara bari jeung melong ka Kisaron. Atuh puguh Kisaron teh meuni ngarahuh bangun capek. Sanggeus sadalila pok Kisaron ngajawab kitu ge ngageter. Jang Banara, si sabar anakin. Ujang ulah rek leutik hate. Sabab mang cicingeun jang tu baka usaha sakuat tenaga pikeun ngubaran Ujang. Ayeuna jalan getih nu aya dina awak Ujang kumang rek ditutup sabare. Sangkan getih Ujang bisa lancar deui ulah sinapa buis tiga kuda kabur. Lamun dina waktu sabulan mang bisa menang ubarna tang tu Ujang teh bakal jag-jag deui sakumaha biasana. Ngan ayeuna mah wayahna hidup kudu sing sabar heula. Mangga paman, abdi mangiringan baik kana kapalai paman. Jawab Banara bari ngarenghap narik napas panjang. Nya sanggeus kitu mah Kisaron jeung Jang Banara teh ngomong di deker we atuh Kisaron ngubaran Jang Banara. Sakabeh kabisana ditamplokeun kabeh pikeun ngajait deui Jang Banara. Sangkan teu ripuh teuing. Sanggeus ngalewatan waktu sababaraha jongjongan. Awak Jang Banara karasa rada hampang himping. Malahan mageus bisa nangtung deui kan hanya kaayaan teu beda we jeung nu tas gering ulasan taun. Awak Jang Banara jadi leuleus taya pisan tanaga. Kalincahanana dina ulin silat musnah. Parandene kitu Jang Banara teu nyalahkeun ka saha-saha. Banara sadar yen anu bieu kajadian teh mangrupa hiji rante kahirupan anu bakal kapanggih di mana bae ayana. Senang jeung susah, sedih jeung gumbira, cager jeung gering, dua sifat anu papasangan salilana moal leungit. Malah Kisaron oge harita teh meninggal huleng lantaran ngarasa kaget ku sifat Jang Banara anu sadrah tur tumarima kana kadar. Teu nyebut kaduhung jeung teu nyalahkeun ka batur. Padahal anu salah geus yakin manehna pisan. Tapi Jang Banara teh kitu. Manehna percaya kana nasib. Malahan mahna geus ngarasa dituntun ku nasib kana jurang kacilakaan. Ampir-ampir patepung jeung malakal maut. Atuh ayeuna nya kitu keneh. Banara lunta ti lemurna nu deuk neangan di kalingking jeung si kembar tilu. Pikeun mulangkeun ka nyeri bah imung jeung nyirat manah anu palastra. Sarta dirinya teu dinyana ti tadina. Jang Banara bet kaparengkeun patepung jeung hiji manusia aneh. Pok Banara ngagarendeng lalaunan. Nah nasib nu ayeuna oge bakal mawa diri kana liang kubur kitu. Centangku. Kacilakaan anu timbul bak lain hartina nangtang ajal. Tapi marupa hiji ujian hirup anu kudu karandapan ku unggal manusia. Cek Banara bareluk tungkul. Ari Kisaron pok nanya hati-hati pisan. Kumaha kadasana Jang? Bisa leumpang atawa moal? Isok. Awak abdi kadasana leuleus tur lungse paman. Tapi ari pikeun leumpang nah jigana kuat. Ngan tanaga asa leungit jeung sirah asa lalanyung. Saterasna bade kumaha paman? Jeung Banara barjeng malik neuteub ka Kisaron. Samemeh ngajawab Kisaron narik napas panjang heula. Sabab pikirna mah ngarasa ngenes ngadenge jawaban Banara nu matak ngahariwangkeun. Lantaran kaayaanana teu beda jeung budak leutik anu teu aya daya. Sanggeus sadalila pok Kisaron harita. Jang Banara, kaayaan Ujang nu kitu teh mang anu salah. Lantarannya mang pisan nu ngabalukarkeun diri Ujang jadi kieu teh. Jigana bae lamun dina waktu sabulan Ujang teu kaubaran tangtu bakal aya hiji perkara anu teu dipiharep. Parandene kitu mang moal cicingeun.
Yang coba usaha sa teka pola pikenyangan tu barenanya. Ya mun ujag geus cager mangrek mere hadiah ka hidup. Sata mangrek ngaburak-barik si genep jago. Moal aya nu dihirupan seorang deh. Ceuk Ki Saron bari jengeupeukeun pereupna. Huntuna mah kakarot nahan amarah panon anu tadi herang teh robah. Jadi surem semu beureum. Barang ngadenge kakacapan itu Jang Banara meningah hulang. Nu akhirna Jang Banara boga hiji anggapan. Yen ieu kolot alias Ki Saron teh lain jalma jahat, tapi jalma anu sial. Naon sababna sial lantaran geus keuna ku katelengesan si genep jago. Lantaran lamun si genep jago henteu jahat, naon hartina atuh ngubur Ki Saron nepikeun ka puluhan taun dilana. Naon sababna betib tripaehan we sakalian. Mun rek upload dongeng Mang Dedi izin atuh minimal bebeja ka ahli warisna. Ulah asal upload we. Barang geus mikir kalebah dinya Pok Banara ngomong deui ka Ki Saron. Paman, ulah seemutan. Perkara nasib nu tumiba ka diri abdi eta mah geus jadi nasib abdi sorangan. Menak kitu ge geus tepi kana titis tulisna yen awak abdi kudu nandangan nu sarupa kieu. Tah kulantaran kitu paman mah teu kedah ngaraos salah. Margi abdi mah rela narima kana ieu cocoba. Ya, baga cuman anakin. Tetela ujang mah hiji dajakan nu bersih. Eta sifatnya mah rupa modal nu utama pikeun ngahonta kaselamatan jeung kemenangan. Syukur anakin. Mangarasa bunga ngadenge omongan ujang bio. Tapi kesalahan nu ayahna diri emang tetep kudu dibersihan ku mang sorangan. Sarta mang sumpah mang sanggup jadi pengawal hidup seumur hidup. Atuh nuhun paman. Saterusna kedah kumaha abdi. Yang Banara, awaku jang ke kacil lemahna malah mah tilu poe sakali hidup dia bakal ngutahkeun getih. Lantaran loba jalan getih anu teu bener jalanna. Akibatna tenaga batin emang nu mubus kana sela-sela urat kalawan teu sampurna. Sabab waktu tadi kaganggu ku pagawean si burak siluman. Nu akhirnya awak ujang jadi korban. Tah, kulantaran kitu moga-moga ujang sing kuat nanjangannya. Samemeh mang menang ubarna ayeuna hidup rek dibawa ka hiji tempat nu sakira aman pikeun picicingeun ujang. Sarta saterusna kumbang rek ditinggalkeun. Pikeun neangan ubar teh. Tak sakitu rencana mang teh. Ceuk Ki Saron nerangkeun hiji rancana nu deuk dilakukeun harita. Jikana bae setangkura kideung teh kudu ngalakon deui harita. Asa teraos ka abdina paman. Sabab Margi abdi teh kalintang ngarepotkeunna ka paman. Padahal mah ieu kalepatan teh sanes aya di paman. Si burak siluman anu boga dosa mah Ceuk Banara bari jeung narik napas panjang. Hatene mamang rada teu ngeunah. Pedah geus ngarisikeun ka batur. Tapi pikiran Ki Saron mah lain kitu pok harita. Jang Banara, lamun ujang ngomong kitu hartina ujang geus nyiksa batin mang. Lantaran itu geus yakin kesalahan mang teh. Tah ku kitu no omajang. Kudu narima kana kahayang mang. Lantaran lamun teh kitu hutang budi emang mau bisa kabayar. Nyata ya wagelanana tuh mang. Mangga abdi bade tumut kana kapalai paman. Bade kumaha saterasna ieu teh. Ceuk Jang Banara akhirna mah nurut kana kahayang Ki Saron. Sabab lamun teu narima kana kahadean hate Ki Saron ge sarua we salah. Pok Ki Saron ngajawab meuni marah mai. Nuhun kasih. Tapi sebenarnya mah dibalik. Nu kudu tunduk kana parentah mah diri emang.
Lantaran mangke pangawal ujag anu bakal setia. Yaku lantaran itu. Ti mimiti ayeuna hidup pula asa-asa lamun rek marentah kasimang. Saya kitu ge paman. Hayu tu ayeuna mah urang neangan heula patempatan pikeun deureuh abdi. Margi awak abdi karosna sanah naik ieu. Ceuk Banara bari jeung neuteup ka Kisaron alias tangkorak hideung teh. Atuh nyeh Kisaron seuri. Untuk semangat jungjunan yo orang mios. Jawabna Kisaron harita teh bari jenggap nyekel kana pigelang leungeun Banara. Sanggis kitu mah braduanana arin di tidinya ninggalkeun urut kuburan Kisaron anu gudawang. Kalawan dijajalkeun ku suramanuk anu recep. Jang Banara limpangna lalaunan digendeng ku Kisaron. Tapi edas kakaroge kira-kira 20 meter ti kuburan. Di kajauhan anu ngajorelat lir kilat. Rupana bodas meni bersih. Samemeh Kisaron ngayakeun tindakan di haripeunana geus ngabedega hiji mojang nu make pakaian jawara sing serba bodas. Horeng si mana horeng eta teh nyerat mini alias malati bodas teh. Dina waktu eta geus hasil nyusul Banara. Malah harta oge terus bae neuteup ka Jang Banara anu keur layu. Nempok kitu malati bodas alias teras mini meuni kerung. Ret deui ngareret ka Kisaron sorot panon ngaradak galak jiga nu ngandung kacucub ka tangkorak hideung. Renghap malati bodas narik napas panjang. Lantaran tos jironing hate. Nah Kang Banara teh eta jajaka teh hiji jeung manusia aneh. Non sababna jeung di mana tepungna ieu teh. Jiga lain manusia sambarangan ieu mangkeluk teh. Beda sorot matana jeung beda tindak tandukna. Heran, nah Kang Banara bisa nurut ka manehna. Kitu cegeran tesning hatena melati bodas alias Ratmini. Sedangkeun panonna mah telesot atuh neuteup ka Jang Banara katut ka Kisaron. Ari anu diteteupna harita teh keur ting polohok we lantaran kaget. Ari Banara kagetna ku nempok malati bodas anu terus-terusan ngukuntit ka manehna. Sedangkeun Kisaron mah ngarasa kagetna teh ku hiji mojang anu gerakanna gesit jeung gede wawanen. Lantaran malati bodas bangun tuwuh kasieun, malah jika nu nantang ke Kisaron. Tapi Kisaron teu wani gagabah bisi salah tincak cenah. Lantaran manehna geus sumpah rek nurut kana parentah ti Jang Banara. Sok sanajan Jang Banara teh nganggap bujang ka manehna. Sajabana teh kitu Kisaron teh wawuheun ka eta awewe. Manehna boga sangkaan bisi eta mojang teh dulur Jang Banara atawa baturna. Nu mata Kisaron teh gagabah dina ngayakeun tindakan. Gawena teh ngan kitu we ukur ngajajanteng bari jeung taki-taki pikeun ngajaga hal-hal anu teu piharap. Kitu ceuk pamikirna Kisaron. Ari Jang Banara ret ka malati bodas terus diteutup kelawan antep nyeh malati bodas imut. Saredet hate Banara asa disisit lantaran imut malati bodas bet sarua pisan jeung imut nyerat manah. Buah hate Banara anu geus layu. Pok Banara ngomong jeroning hate. Teu bisa kitu nyerat manah tetep geus tilar dunya. Ieu mah lain nyerat manah. Ceuk gerentas ning hate Jang Banara bari jeung narap. Narik napas panjang. Akhirna lungkungkul jika numbung paamprok panon jeung melati bodas. Dadak Banara katara turun naik sakabeh gerak-gerik Banara teu pastina paneuteub Kisaron. Malah Kisaron geus bisa neguh kana naon-naon anu ngagolak jeroun hate Banara. Begituna Kisaron beuki ati-ati we. Sanajan manehna rada dihul oge ka melati bodas teh. Tapi teu wani ngalakukeun nanaon samemeh meunang parentah ti Jang Banara. Lekah pok Kisaron oge ngomong jeroning hate. Jajakan nu kakara mangkat. Tepung jeung kembang nu kakara makara geus dan kowe bakal ngajadikeun hiji pasoalan nu hiji di pikiranna nya ku aing. Mudah-mudahan Jang Banara teu manggih kasulitan dina hal asmara dahalna cinta. Aing geus ngamaklum kana kaayaannya barudak. Ceuk gerentes ting hate Kisaron. Bari jeung ngarahuh jiga nu capek.
Ari panon melong ka Malati Bodas anu harita keur neuteup ka Jang Banar. Teu lila Srog Malati Bodas ngalengkaskeun sukuna lalaunan. Ngadeukeutan ka Banara pok nanya lalaunan bangun ati-ati. Kang Banara, abdi terang akan nuju teu damang alatan tina hiji paneunggeuh. Saha anu kurang ajar ka diri akang? Cek Malati Bodas bangun yakin pisan. Ucapan teh polos teu bakti kadeng aling-aling. Atuh puguh Banara beuki tagiwur hatena. Lantaran kaget campur jeung heran. Jang Banara teu oleh-oleh tumanya jroning hate. Nah saha atuh ieu teh? Tina sora dedegan jeung rupa mirip-mirip nyerat manah almarhumah. Tapi edas pananya Jang Banara eueuh nu ngajawab. Da puguh teu diucapkeun teh. Malah harita oge teu sempet ngajawab kalah pok Malati Bodas ngomong deui bari neuteup ka Jang Banara. Kang tu anu ngabinasa awak akang teh jalma nu aya gigireun Kang Banaranya. Margi abdi yakin pisan, Kang tu moal nyalahan. Cek Malati Bodas bari ngareret ka Kisaron. Biwirna anu ipis imut meuni mata kreueut matak nari kana hate. Pikeun Kisaron mah kalah ka sabalikna. Imutna Malati Bodas asa ngadudut kana jajantung. Pok Kisaron ngomong kalawan jujur jeung polos. Penyanyi, anu nasa kasih ujang. Cek Kisaron bari neutup ka Malati Bodas. Pok Malati Bodas harita ngomong deui bari jeung semu galak. Memang manyalahan. Lantar lamun ceuk neuli kana paroman anjeun anu pikasieun. Tang tu anjeun teh lain jelema anu boga perasaan. Buktina Kang Banara geus dibinasa ku anjeun. Cek Malati Bodas ngomongna beuki wani. Atuh puguh Banara ge ngadenge eta ucapan teh. Meuni ngaranju, hatena ngerasa panas getih ngagolak deui. Atuh renghap Banara narik napas panjang. Maksudna mah arek ngomong ka Malati Bodas, tapi hak dada Banara kerasa sesak. Korol kejelok Banara utah getih. Beungitna ngadadak sepak lir mayit. Nampak kitu Malati Bodas mending ngajenghok. Panon molotot ka Banara bakat ku kaget. Ari Kisaron pok ngomong bangun handeueur. Neng, eta omongan teh ngandung racun. Buktina dudungan kuring jadi kanceuh deui. Perkataannya boga salah. Memang ku kuring oge moal diangles. Jang bakal diterima kalawan jujur. Tapi Jang Banara mah teu meunang ditambahan deui panyakitna atuh. Cek Kisaron bari jeung nangkep awak Jang Banara nu rek rubuh. Nempuk kajadian kitu Malati Bodas meninggal huleng. Manehna jadi bingung anu taya papadana. Gawena rutret ret ka Banara ret ka Kisaron. Pipikiranana jadi pabaliu teu puguh urus. Delila atuh Banara geus bisa dingawasa kana dirina. Ret ka Malati Bodas pok ngomong kitu ge laun jiga nu tah sudang gering. Kuring teu satuju kana ucapan anjeun anu sombong jeung jumago. Kajadian nu tumiba kana diri kuring kabeh oge urusan kuring sorangan. Anjeun mah teu aya hak pikeun ilubiung. Ceuk Banara bari jeung detep seukeut pisan. Kepog Malati Bodas ngarenjang satakar. Lantaran teu nyana Banara bakal ngomong kitu. Samemeh ngajawab Malati Bodas gogodog heula bangun kaget telila pok harita. Heran kuring teh. Rek nulungan ka anjeun anu manggih kecelakaan tadi nama. Tapi kuring rek niat hade teh bet kalah dihalangan geuningan. Asa teu kaharti naon sababna. Udah nanyakeun sababna. Ya perkara geus aya dia tanggung jawab kuring. Ayeuna mah teu kudu milu campur lah. Cek Kisaron bangun ngayakinkeun pisan. Atuh Malati Bodas beuki kagetin bae. Sakedapan mah colohok bakat ku bingung keur kitu pok Banara harita. Bener. Anjeun mah teu kudu milu campur kana ieu urusan. Ieu urusan kuring jeung paman kuring. Anjeun eueuh hak pikeun milu campur kana ieu urusan. Cek Banara bari jeung dari cidu. Seak awak Malati Bodas karasa panas. Sanggeus tarik napas panjang pok ngejawab tetak pisan. Kang Banara, lamun jalma saejeun anu ngomong kitu ku kuring, tang tu moal diantep. Kadang kala bakal ditampilin saja sina ngajoprak. Tapi pikeun anjeun mah moal ngan asa teutinganan pisan. Nu niat hade bet teu ditarima. Piloyan Kang Banara. Ceuk Malati Bodas beri jeung terus malikeun awak tol sukudan nototan.
Pulsat les malah dibodas mendingan sakilat geus teu katempo. Atuh Banara jeung Kisaron beri colohok. Teu sangka aya wanoja nu sipatna keras jeung tegas. Sanggeus sadalila ret Kisaron ngareret ka Banara. Pok nanya kitu ge lalaunan bangun paur. Yang Banara, saha manehna teh? Nah dulur ujang atawa babaturan? Cik mang balik kacerangan. Ceuk Kisaron jika nu panasaran pisan. Hatena ngadadak panas asa kahina ku budak ngora. Punten paman. Abi oge teteran kata wanoja teh. Ngan adu jelas manehna teh kewaleh nutur-nutur we ka abdi teh. Ceuk Banara bari jeung rada kerang-kerung. Lantaran manehna oge ngarasa bingung mikiran melati bodas teh. Ari Kisaron sakadapan ngahuleng deh. Sanggeus sadalila pok harita. Heran, non maksudnya eta awewe nutur-nutur ka hidup. Sedangkan ujang teu wawuh ka manehna. Jeung deui manehna jiga nu geus apa pisan ka ujang. Parandene kitu kenal lah, yang kang dipikiran. Engke ge bakal kanyahoan kateranganna nu pasti wae mah. Urang ini deui weh. Kumaha kuat lempang atawa henteu? Suku abdi karasa dales pisan Bang. Awak asa pasiksa gara-gara utah getih bieu. Kedah kumaha atuh paman? Atuh urang tetep kudu ini ti dieu. Keun perkara ujak mah gampang yuk urang pangku kumangnya. Ceuk Kisaron ngomongna kitu teh bari jeung ngarawu awak Jang Banara. Sok sing pageuh mun tanda. Mangga paman. Pulsat siung Kisaron huncat tarik pisan. Data we dangdaunan anu kadupak meuli mulubut mauragan. Sakilat oge Kisaron anu mamangku Jang Banara geus jauh di tempat eta. Sanggeus meunang sawatara waktu rag Kisaron eureun heula. Jeneg nangtung bari mamangku Banara. Celina menit disirikna rancung-rancung teu beda siga cigli kelenci. Lantaran anu kadenge sora-sora aneh anu datangna ti nurdal anggan. Telila pok Kisaron nanya ka Jang Banara. Alah Jang Banara, Abdi paman. ari ujang ngadenge sora nu gelut kawan co. Cik bantuan nagaskeun bisi dedengan mang kurang yakin yo. Ceuk Kisaron bari ngareret kana beungeut Banara. Pok Banara harita. Abdi nguping sora bedog anu diadu. Sareng anu ting darerit paman. Jawabna Banara. Ngomong sakitu ge bangun nu capek jiga nu lungse. Bari jeung celina dipasang deui. Sarta mehna oge negas-negas kana sora-sora anu ribut. Ari Kisaron pok harita. Bener pisan ujang. Eta teh sora nu keur gelut, nu keur tarung. Malahan manurutkeun narasaan pun mang mayo. Anu gelut teh lain duaan jiga nama aya kana opat jalamana. Kumaha lamun aya nu kieu ujang? Ceuk Kisaron bari melong ka Banara. Anu harita keur dipapayang ku manehna. Pok Banara harita. Langkung saya urang tingali heula we sakadap paman bilih aya jalmi anu perlu ditulungan. Kumaha paman kersa ka dituna? Eta mang daek. Kumaha ujang we mang mah. Yo, urang kadinya ayeuna. Jawabna Kisaron bari jeung narik napas panjang. Hiat. Pulsat gebros tembus dangdaunan ka kayon anu ngaguyun. Kalakai-kalakai nu kadupak meuli burubut. Kisaron harita mendingan sajorelat mulu ka tempat anu tarun. Malah tekung sila oge geus tepi deui sarta Banara atuh geus ditangtungkeun dina taneuh. Ari Kisaron melong kanu keur rago tarung. Sanggeus sadalila pok Kisaron ngomong ka Jang Banara. Ujang, teteh nu keur gelut teh mojang nu tadi nu bieu teh anjing. Ngalawan kilu awewe tu sapantaran jeung maranehna hampir sarua gebeungeutna. Ari ku ujang katempo aja ento. Ceuk Kisaron bari jeung ngareret ka Banara. Nu harita Jang Banara keur nangtung kalawan bangun anu lungse pisan. Lantaran tanaga kalah beuki leungit bae. Malah nangtungna oge teu ajeg ampir-ampiran teu kuat. Tapi ari sumangetna mah teu ngurangan.
Abdi ge ningali anu keur tarung teh paman. Malihan ma abdi apa kanu tiluan. Margi abdi perantos mendak wartos ti guru abdi. Saha manehna teh ujang? Cik bejaan mang. Upami telepat mah eta teh si kembar tilu. Dan ngidu kalar senteuna man. Margi kedah diyakinkeun heula. Ceuk Banara bari jeung neuteuk kanu keur tararung. Hatena ngadadak ting sariak pernas tiris. Nafsuna mah hayang narajang anu tiluan teh. Tapi edas teu aya daya pisan. Atuh ngan bati kakarot we bari jeung panon molohok ka si kembar tilu. Ya mungkin gejalanya mah. Ya we hade orang intip halayo. Orang dekat anu keur gelut teh. Ngerasa kabeh omonganna bisa kadenge kurang. Unjuk sumangga paman. Tapi ulah caket teuing man. Margi bilih ngaganggu kanu keur garelut. Ceuk Banara berjungungkulkeun tanaga ngarah teu leles teuing. Ari Kisaron nyeh sireletik hatena mah ngarti kana maksud omongan Banara. Pok itu Kisaron harita. Kerasa lempang ujang. Mang tanggung jawab pada keselamatan hidup. Dan karena keselamatan moyang nubio. Yuk. Aina mah lempang lalang tuh. Urang hanya putang kampus payo. Mangga paman. Ceuk Banara beri ngalenggahkeun suku. Terus ku Kisaron dituntun lalaunan. Beuki lila, beuki deukeut ka tempat anu keur tararung. Malah tuntun masrog ka ieu tempat anu dituduhkeun ku Kisaron. Gek atuh Kisaron diuk dina akar kai. Nganjang Banara anu nangtung bae teh. Panonna molohok anu keur tararung jiga nu hayang sidik pisan. Barang jeung datangna Banara kalebah dinya, pok salah saurang tilu-tiluan ngomong, kabeneran harita tina alias si Cikal minangka pamimpin si kembar tilu. Anu sia mati bolas, tetel anjeun teh datang ka dieu. Mawa baturnya. Nah geus teu wani ngalawan kain kusorangan, hah? Sok, geura kaluarkeun sia. Urang talung babarangan di aing sia. Ceuk tina alias si Cikal bari jeung molohok ka Nyemojang. Nu teh lian iwati melati bodas Ratmini teh. Nu tadi lumpat ninggalkeun Jang Banara jeung Kisaron. Ngan di perjalanan harita bantrok jeung si kembar tilu nu akhirna deur kajadian tarung. Barang ngadenge omongan tina kitu melati bodas asa disebit celina. Hatena ngentab panas tarung nangarana geula sakedeung. Panon melotot ka tina, pok harita melati bodas. He bangsat awena, mun kalau babacot. Pikeun si melati bodas candu mawa batur. Saena oge si melati bodas mah sok sorangan. Sok geura maju deui. Aing moal nurus sok sanajan anjeun tiluan. Jawabna melati bodas alias Nyi Ratmini bari panon melotot ka si gembar tilu. Dua perip kang geus buleud-buleud we. Panon menghuraleng bangun galak. Sedangkeun si kembar tilu kalah kasih reret jeung batuna bari jeung unguk-ungukan. Nyeh siri semungoa jeung ngahina. Kitu deui Jang Banara. Harita teh ngadenge pisan kalawan jelas kana omongan melati bodas. Luk Banara tungkul, bok ngagereneng ngalaunan. Lain melati bodas. Pikeun aing melati bodas mah ngan aya hiji nu ayeuna geus layu. Nu tangtuna oge moal aya melati bodas anu sejen. Ceuk Banara berejeng terus ngusap beungeutna. Sedangkeun Kisaron mah teu loba pamolah gaweuna teh molohok we kanu opatan bari jeung ngabanungan kaayaanana. Tililah antarana ret atuh si Cikal alias tina ngareret ka melati bodas nyeh seuri bangun anu ngoa pok harita. Melati bodas. Mun kalau balasan sia. Waktu anu geus kaliwat sia datang di barengan ku hiji lalaki. Apa teh hiji bukti? Yen anjeun teh teu bener. Nah sababna bisa ngomong kitu. Apa ayeuna oge geus bukti deui kadatangan anjeun teh di barengan ku dua lalaki. Teu nyana anjeun teh leutik buri. Tapi aing muji ka anjeun sabab tetel anjeun teh bisa hirup deui. Padahal mah sia bareto ge geus paragat nyawa. Nah anu sababna sia bet hirup deui. Hah? Jawab. Ceuk tina bari panon muraleng ka melati bodas. Disangkana mah eta teh nyirat manah we. Jigana bae si gembar tilu teh ngahaja neangan deui melati bodas. Lantaran diparentah ku Nini Kalingking nu kungsi kabur alatan sieun ku melati bodas anu ayeuna. Da disangkana ari diwa nyirat manah teh ku Nini Kalingking teh. Sadengkeun anu ngadenge omongan tina bieu melati bodas bae. Dalah Banara jeung Kisaron oge ngadengeun pisan.
Atuh dua nana tirarenjak komo jang Banara mah ampir ngagurubu bakatku kaget. Samemeh malati bodas alias Ratmini nempas di omongan tina. Koloyong Banara lempang ngalaunan ngadeketan kanu keur seliporototan atuh pugu. Kisaron menirwasin sok sieun jang Banara menang cilaka da pugu sasat anu keur gering atuh gancang ku Kisaron dituturkeun. Tapi teu ngomong telila jang Banara atuh nu lempang sosoloyongan teh tepi kahareupeun si kembar tilu. Reg lempangna eureun heula. Ret Banara ka malati bodas terus ngararet deui ka tina jeung adi-adina. Ari malati bodas harita mun dicalohok lantaran malehna macan nyahun yen kadinya geus datang Banara jeung Kisaron. Malah ngagerentas jroning hatena si malati bodas teh. Bepaingan, si kasabelah ngomong gitu lantaran yakin pisan Kang Banara geus aya di dieu. Tapi nah kadatanganna beteu kanyahoan ku aing tetela rasaan aing mintul keneh eleh kena ku perasaan si kembar tilu. Tapi mangsa bodoh aing mah mau loba pikiran anu penting si kembar tilu kudu kojor ku aing. Ngan ari Kang Banara rek naon atuh laka kok kaloyongan ngahalangan bari jeung sasampoyongan kitu. Kitu cek gerentes hate malati bodas. Bari panon mah melong kajang Banara. Telilau. Pok Banara ngomong kasih kembar tilu. Manusia sombong. Tadi anjeun nyebut-nyebut ngaran malati bodas nuku anjeun di tandasa. Di mana ayeuna malati bodas teh? Cek Banara bari melong katina. Cakakak tina seuri bangun nikmat pisan. Sanggeus seubeuh seuri pok harita. Rek naon anjeun nanyakeun bikang he? Nah, anjeun teh babenena atawa naonna? Naon sababna kakara nanyakeun ayeuna? Cek tina bari jeung seuri semua. Atuh Banara meuli keheuleun. Ngan hanya ka teu bisa bagerak, ngan ukur bisa reng haparanju gue hungkul jeung narik napas panjang. Panon Banara katara beli burahay beureum. Mentong gagabah ngabaco teh. Memang aing nu bakal bumela ka melati bodas anu ku anjeun geus ditandasa. Sok aku heula sing jujur. Saha anu ngabinasa melati bodas? Cek Banara bari jeung teu oleh melotot. Lantaran nafsuna magis mimitik ngagugudung. Sedengkeun kakuatanna teu boga. Atuh lumayan getihna nu kakara tenang teh jadi ngagolak deui. Da kapanasan ku amarah teh. Dada jang Banara karasa sesek. Kisaron kacida ngerasa melangna. Parandene kitu teu bisa ngahalangan kana paniatan Banara. Manehna ngan taki-taki we bisi Banara manggih celaka. Cak para pemirsa, yuk carita urang tuna heula. Naon anu bakal kajadian insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua urang Bandungan bagian anu ka-28. Atur nuhun lo kumarupi perhatosanana jeung kantun kasadeana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.